Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Ya fatahu ya alimu ya fatahu ya alim. Dina kitab Nashihul Ibad diterangkan bahwa diriwayatkan di Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Rasul khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Dua perkara anu teu aya hiji perkara oge anu langkung utami tibatan dua nyaeta kahiji iman ka Allah, kadua mere manfaat kapada jalma Islam. Bade ku ucapanana, bade ku jabatanana, bade ku harta bandana atanapi ku tanagina. Ieu Rasul dua perkara anu teu aya hiji perkara oge anu langkung utami tibatan dua nyaeta kahiji iman ka Allah, kadua mere manfaat kapada jalma Islam. Mugia ieu nasihat teh aya manfaatna khususna ka muslim kuring umumna ka sadayana. Wallahu alam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.